Krisna Nurima di acara Warta Salewa warga orang Bandung. Jejer ayeuna nyaeta perkawis sebelah make borak. Di sisi abdi aya narasumber nyaeta tukang sebelah Bapak Ali Gustiana. Alhamdulillah Pak. Ya. Sampai kumaha Pak? Bade naros kumaha Bapak Ali perkawis sebelah make borak. Oh, eta mah sanes lah, sanes pakai borak, Terus pakai naon? pakai ayam. Jadi si sebelah teh aya rasa ayaman, pakai tulang. Aun nu kayak sebab borak mah teh naon? Mohon. Abdi gaduh info di warga nyaeta sebelah make borak. Kumaha masuk logika tuh ya sebelah make borak. Sampai ayeuna mah mikir we kumaha sebelah make borak. Mang aya sebelah make borak. Ayeuna mah kitu we. Ayeuna borak keur naon? Keur ngawetkeun. Sebelah diawetkeun naonna? Ya, mohon tah. Eta warga teh teu fakta heula. Jadi gosip bola. Terus abdi di dieu Kita ngomong aja. Oh, eta mah Gandeng. kirang aya lah 50.000 mah. 20 mah eta nu katorna nu bersih nama aya 2.000. Tina hiji seblak teh 2.000. Ladang maksudna artis di Nopato teh artis naon tah? Acis ieu nu nu teu dibayarkeun deui. Nu teu dibajakeun. Gitu. Ada oge di teman. Bade naros teh nya. Namun Ai kumaha sebelah dagang sebelah naon wae? seblak aya seblak tulang. Ini marketing kan? Seblak mie, terus juga si biwarung. Oh, di warung yang mana? Kita nang aya di sekolah-sekolah supaya Di Bandungnya aya warta di pemerintah di konsekuensikeun Ridwan Kamil di warga Bandung ayeuna tos terpengaruh kanu makanan-makanan siap saji anu teu ngeunah anu panyakitkeun. Kumaha tanggapanna? lamun ieu lamun kana makanan nu kitu teh cek api mah dina warga Bandung ulah konsumsi Penutupan jauh. ayeuna we makanan nu bergizi jeung buah-buahan, sayur-sayuran. Break. Abdi bade numaros teh nya. Teu ya. Aya Break, warga break, di break. Kota Bandung nyaeta warga anu ngalapor ka Ridwan Kamil, ka Bapak Ridwan Kamil nepi karacunan ku tai kotok. Kumaha tanggapan? Nah, warga Eta tanya benar. di dieu di paling Morajen. Kulon. Eta teh Gedebeg. ieu jualan cilok. Sisi kanan hayam. Cilok mah teh murah nya. Ieu karena cilok teh Hayang mana? dicocol deui di mamam nya tuh keracunan. Pantes anu pada nepikeun eta bibirna baru tai kotok eta. Terus aya dipresentasikeun di warga Bandung. Ampun. Kamu nyarios nyesraknya. Oh, yang ngomong betul. Dia dipresentasikan ke warga Bandung dina pemerintahan Kota Bandung di Gedung Sate. Penutupan Sadeana orang Bandung kudu make pandiga masa tanggapanna. Ya, eta mah tos kewajiban orang Sunda. Temana ya saya sebab pakai borak mah jadi panggilnya. Budaya Sunda. Pakai pandiga eta teh budaya Sunda. Pakai baju pangsit, di lantai ya. Abdi di dia teh sanes jang nuduh bapak jadi tukang seblak. Saya. Enaknya mohon. Jadi abdi ngan
cari informasi tentang warta sebelah pakai borak teh. Sakitu aja abdi mohon apa yang sakitu aja ti abdi dina warta salewat wartana warga Bandung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini 5 menit ya. Cut anjing itu lagi. Bisa.